Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Muhammad Faiz Wedan Albironi di kelas 10 PS4. Di dieu abdi bade nyaritakeun salah sahiji carita babad nyaeta carita Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti di Pajajaran, malah teu aya sahijipun jalmi nu ti Jawa nu bisa ngaelehkeun kasaktianna. Dina hiji waktu Kalen Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yeung dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten tapi teu aya nu bisa nandingan. Dangu kasaweuran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyawuran para ahli najum kerajaan, menta bolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ngan teu lila ujug-ujug aya aki-aki nu nyampeurkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jatuh pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekkah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu aneh pisan samemeh ngajawab eta aki-aki geus ngaleungit. Duka ka mana ngilesna ti haritakeun Santang teu geunas cicing. Hayang geura gok patepang jeung jelma anu ngaran Bagenda Ali, hayang geura tarung ngadu jajaten. Santang patepang jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapkeun tangkal korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tunduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neugeus-neugeus ka nu anyar datang. "Saha ujang teh pokona?" Kalah Malik nanya, "Kaula teh Kean Santa ti Pulau Jawa, kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali. Ajeuna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yuk atuh tuturkeun Aki, cek Aki. Eta aki-aki ngajak indit ti dinya Kean Santang nuturkeun. Tapi kakara oge sabaraha leungah, aki-aki teh poko nyarita, iteuk Aki tinggaleun, cik panyokotkeun ujang. Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek nyokotkeun iteuk, ari iteuk si Aki teh nanceup deukeut tangkal korma. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang nepatkeun ajian nyabut deui eta iteuk satekar sakuat tanaga. Aneh pisan, lain iteuk nu kacabut tapi kalah ka sukuna ambles ka nu taneuh. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki nebes ka nu jero taneuh. Kean Santang geus nyoprot kesang, iteuk angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga ye aki-aki nu boga eta iteuk teh tangtut lain samanean. Keur kitu aki-aki geus aya gigireun, "Saha anyeunna andika teh, Ki?" ceuk Kean Santang samulungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh, "Nya kaula anu diteang ku andika teh kaula Bagenda Ali." Ngadenge kitu rupunyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna teluk sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung Bagenda Ali. "Kaula tuluy samerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," ceuk Kean Santang. "Heug, tapi andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam." Bagenda Ali ti harita Kean Santang asup agama Islam tapi dibere syarat ku Bagenda Ali. Nya syaratna teh titah nyebarkeun agama Islam di daerahna nyaeta Pulau Jawa. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran. Ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam, teu saeutik rakyat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam.